Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Mariadi dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menyanyikan 3 jenis pupuh. Seperti apa videonya? Check it out. Number 1. Oke, untuk pupuh yang pertama yaitu pupuh kinanti. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung na peting. Nguriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis. Sarupaning bungbuahan, naon bae nu kapanggih. Ari berang ngagarantung, pinuh dina dahan kai, disarada patembalan, nu kitu naon ngaranna. Number 2. Untuk pupuh yang kedua yaitu pupuh balakbak. Daya Bandung kiwari teuing kurame araheng, gedong-gedong pajangkung-jangkung wanguna alagreng. Tutumpakan balawiri lalar liwat garandeng. Daya Bandung kiwari teuing kurame araheng, gedong-gedong pajangkung-jangkung wanguna alagreng. Tutumpakan balawiri lalar liwat garandeng. Number 3. Dan pupuh yang ketiga adalah pupuh lambang. Di alajar wawangsalan, saperti tatarucingan, cik naon atuh maksudna, teangan naon wangsalna. Gedong ngambang di sagara, ulah kapalang diajar. Keyeup gede di lautan, kapitineng salawasna. A few moments later. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.